Zaman ayeuna mah singkarade lur. Ayeuna mah zaman sosmed, zaman online, segala rupa ge arasup HP. Kaperilaku urang sing kade ayeuna mah sing hati-hati. Contohna coba tadi ningali ngaranna teh video aya dua pemuda laki jeung awewe daang di restoran. Di videokeun ku awewena teh cenah tara marai da lalakina. Bagian awewe nu mayar teuing teu ngeuheun eta teh apa kumaha di videokeun ku awewena. Pan era eta teh zaman ayeuna mah tersebar luas. Kitu-kitu acan ge tinu kadang-kadang tinu kekerasan panan. Ayeuna mah main rekam wae mentak sing kade. Ayeuna mah zaman ayeuna mah kudu balanar zaman ayeuna mah bahaya. Nah naon di videokeun wae zaman ayeuna mah. Pan aya TikTok teh, pan aya YouTube, aya Facebook. Geus bakal arasup dinya ayeuna mah. Untuk kos baheula, meureun baheula mah lagu kumaha we tara karanyawan. Eta dinu segi naon ngaranna teh dina segi sing kadena lah. Tapi aya alusna oge dina segi positifna. Naon jadi karanyawan gitu. Aya tindak kejahatan atau perilaku yang tidak baik teh ayeuna mah kanyawan. Dina tindak kejahatan bisa langsung tertangkap gitu. Soalnya langsung menyebar lah di sosmed. Aya alusna oge sih. Tapi sing kade nya cara menggunakan sosmed teh teu saeutik zaman ayeuna. Anu gara-gara main sosmed cilaka sorangan gitu. Naon cenah cilakana? Pada ayeuna mah ujaran kebencian di videokeun sorangan teh. Benci ka kelompok ieu, benci ka jelema ieu. Nyieun video. Ujung-ujungna pan ditangkap we. Kaasupna pencemaran nama baik, anu kararitu tah. Geus rupa-rupa ayeuna mah. Mantak sing kade zaman ayeuna mah kaperilaku urang sorangan teh. Sok mun cara mun cek kolot baheula teh mah tamiang meulit ka bitis gitu. Namun cek budak ayeuna beda deui. Mulutmu harimaumu, perilaku burukmu tanggung sendiri akibatnya gitu. Mencek budak ayeuna mah mencek budak baheula mah atau kolot baheula tamiang meulit ka bitisnya perilaku anu teu bener bakar meulit ka urang sorangan. Aya naon mun cara teh aya karmana lah. Karma pasti berlaku teh anu kitu tah. Mantak sing karade ayeuna mah ka bapak-bapak atanapi ibu-ibu nu gaduh anak putra-putri anu masih didikeun urang mantak sing kade ngadidik budak teh gitu. Teu saeutik ayeuna anak anu naon ngaranna teh nyilakakeun kolot. Teu saeutik oge anak zaman ayeuna anu lepas dari anu terjerat pergaulan bebas sukar itu tah. Mantak sing kade zaman ayeuna mah ngadidik budak teh. Teu saeutik budak awewe atanapi remaja awewe lah anu hamil di luar nikah banyak loba.
mantak hese ngadidik naon ngaranna teh anak awewe mah. Tapi ku kituna ngadidik anak lalaki ge da hese sarua wae. Naon cenah hesena? Coba ayeuna kaluar ti peuting teh nyaho dek kabawa arus jelek. Kabawakeun tawuran, kabawakeun maling, kabawakeun pergaulan bebas. Sanajan lalaki ge pokona mah najan boga anak awewe atanapi anak lalaki sing bisa ngadidik, sing bisa ngawara nya. Mantak rentang banget ku zaman ayeuna mah, zaman modern ayeuna mah pergaulan teh tina anak muda teh geus rentan lah, geus berbahaya lah. Pokona mah sing bisa ngadidik budak zaman ayeuna mah. Mantak serba salah ngadidik zaman budak zaman ayeuna mah. Ngadidik keras-keras pan ayeuna mah laporan. Sanajan dilaporkeun ka kolot sorangan ge. Ngadidik naon ngaranna teh pelan-pelan malah ngalunjak budak ayeuna mah. Karena pergaulan teh apaan? Pergaulan bebas jeung babaturana. Mantak sing kade ayeuna mah rada hese ngadidik budak zaman ayeuna mah. Pajamanan biki gelo. Biki susah lah. Ku kituna urang teh bari jeung kumaha wae ge merenai ka anak mah. Cek parebasana dikorbankeun lah. Tinu kacape urang. Supaya barudak boga anak teh bener sukses ka hareupna. Ulah katangkal boga budak teh diantep. Masa depan ge katangkal suram. Masa depan anak teh henteu diperhatikeun, salah eta teh anu jadi kolot mah. Mantak keras deung ulah ka budak mah. Bageur teuing ulah sedang-sedang we kitunya. Sing pokona mah intina mah kudu rada tegas lah. Ulah loba ngantep anu jadi anak. Lamun anak diantep insyaallah pergaulan ge moal beres, masa depan ge bakal suram. Eta mah sakitu we ti Sim Abdi. Sim Abdi mah lain mamagahan ka nu jadi kolot. Lainnya nyahoanan tapi sharing, curhat, sugan anu sarua kitu pengalaman jeung Sim Abdi. Pokona mah sakitu we ti Sim Abdi. Moal tiasa panjang leuwih panjang lebar karena besi boseneun. Tos sakieu wae nya. Ditutup warung kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.